damang sadayana dulu-dulur. Mujuh euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Oh. Alah. Ayahku genah. Ayang patokan mah gitu dah. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman gadah nyieun kasayan di dunia orang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan, nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna. Kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomerak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh dulu na Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering
Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Ya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Ah, saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting gitu. Coba. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang ka darieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, celanakeun euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menderangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu teh Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kena kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah, ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu, sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh, teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Siapa cuma tak kode deui we ti mana lemur teh.
kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong, oh Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini lain manuk gajah pakaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Duh, padahal geunah wayah ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pika ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu.
coba da teu disada nah saya teh sora teh gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta hah geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya da teu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu teh bese 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah Siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh Kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong sia teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing rada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi
Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae susah tuh nyieun we teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kabinda-binda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat.
nu aja trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang